Balat balabar kawat burinyai, palantikan Badan Pengurus Daerah DPD, Badan Komunikasi Pemuda dan Pemuda Masjid Indonesia Atanapi BKPRMI Kabupaten Bandung, periode 2020 hiji dugi ka 2025, lumangsung di Gedong Muhammad Toha Soreang, Senin 20 hiji Februari 2022, kalayan nyandak tema penguatan 5 pilar BKPRMI, Mujahid, Musyadid, Muadib, dan Mujadid, dina ngawujudna Kabupaten Bandung Bedas, bangkit edukatif, dinamis agamis tur sejahtera. Bupati Bandung Dadang Supriyatna, dina biantarana ngawilujengkeun ka pangurus enggal, simkuring umajak ka BKPRMI, supados tiasa sasarengan dina mekarkeun Kabupaten Bandung, ku cara paham kana visi, misi jeung program kerja Kabupaten Bandung. Bupati Dadang Supriyatna nargetkeun, teu aya buta huruf Al-Quran, anu mayoritas masyarakat Kabupaten Bandung beragama Islam, tapi mung aya 18% nu tiasa maos Al-Quran. Ku kituna, ku ayana muatan lokal anu digagas ku Bupati Bandung, salah sawiosna, nyaeta kawajiban ngaos, sareng ngapalkeun Al-Quran ngalangkungan insentif guru ngaji, dipiharep tiasa ngaronjatkeun ka tiasa maos Al-Quran kanggo dadasar ngawangun moral, tur ngaronjatkeun kaimanan kanggo masyarakat, khususna para nonoman di Kabupaten Bandung. Sakitu kapihatur, ti langit soreang Kabupaten Bandung, balabar kawat burinyai nu ngamancanagara, ngabewara.